Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Rundayan Malati Wanci Janari. Ayeuna bagian anuka genep welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Rundayan Malati Wanci Janari bagean anuka genep welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Para wargi sadayana, peuting harita kabagjaan sapasang salaki pamajikan teu nepi ka bawah ngimpi. Najan sarena ngagambarkeun katentreman, tapi kanyataanna malah asup kana jero ngimpi anu goreng. Dina pangimpianana Jang Dirga jeung Neng Ririn kabawa palid ku cai caah anu umpal-umpalan. Padahal satekah pola Jang Dirga sakuat tanaga ngojai pikeun nyalametkeun nu jadi pamajikanana. Ngan hanjakal dina eta ngimpi usaha Jang Dirga teu ngabuahkeun hasil. Neng Ririn limpas kabawa palid sedengkeun Jang Dirga nyangsang di hiji tempat nu can pernah kasorang samemehna. Dina eta impian saking ku kaget-kagetna Jang Dirga sarta bingung manehna nepi ka gogorowokan ngagerowan pamajikanana. Ririn kitu cek Jang Dirga nepi ka ngagerowahkeun Neng Ririn anu keur sare tibra. Kang, ya abdi Kang, ya abdi sing eling ieu aya naon Kang? Cek Neng Ririn bari ngagebig-gebigkeun salakina anu keur abrug-abrugan na tempat sarena. Astagfirullahalazim, Neng, aduh akang ngimpi urang kabawa palid Neng. Cek Jang Dirga sanggeus lilir sarta sadar tina ngimpi gorengna. Oh, paingan atuh meuni siga ruas kitu. Enggal geura salat heula supados tenang Kang. Nya Neng, akang rek salat heula. Bersakalian mandi heula ieu teh.
temal Jang Dirga bari tuluy ka kamar mandi. Sareng sena mandi, Jang Dirga tuluy cong salat peuting meungpeung waktu karek jam 3 janari. Gancangna carita caturkeun dina wanci isukna. Dina mangsa wanci haneut moyan. Nalika Jang Dirga nganterkeun Neng Ririn ka puskesmas rek mariksakeun kandungan. Saurang pagawe pos datang ka imah. Didinya manehna nanya ka pembantuna Jang Dirga. "Oh, punten. Bi, dupi ieu leres bumina Bu Ririn?" "Mohon leres. Bade aya kaprogian naon manawi, Pak?" "Bade masikeun ieu Bi kintunan kangge Bu Ririn," ceuk patugas pos bari mikeun amplop gede warna coklat. Punten ya Bi, pasikeun ieu kintunan abdi ngawiat ka ibu we nya," ceuk tukang pos. "Mangga, Pak, mangga." Walon si Bibi pembantu Jang Dirga bari neundeun amplop dina meja, sedengkeun si patugas pos laju balik deui. Kira-kira tabu 10-an, Jang Dirga jeung Neng Ririn geus daratang deui ti puskesmas. Dina kayaan gumbira, dumeh Neng Ririn positif keur kakandungan. Dina waktu eta, kabeneran Neng Ririn nenjo amplop anu ngagoler dina meja. Maka harita keneh manehna langsung nanya ka si Bibi pembantuna. "Bi, ari amplop ti saha?" "Oh, tadi ti patugas pos, Neng. Ari saurna mah kangge Neng cenah," temal si Bibi nuker ngagosok. Atuh saterusna Neng Ririn mulak-malik eta amplop ngilikan alamat si pengirim. Tapi tetela si pengirimna eueuh nu aya ukur alamat imahna wungkul sarta ngaran manehna. Kalawan dibarung ku rasa kapanasaran, harita Neng Ririn tuluy muka eta amplop. Nalika amplop dibuka, maka sapada harita rei paroman Neng Ririn dumadakan robah jadi euceuy beureum. Leungeunna ngageleter hebat nalika nenjoan eusi amplop anu tetela mangrupakeun sabara lambar fotona Jang Dirga. Didinya eces pisan foto salakina keur paduduaan jeung Neng Yeni. Timiti datang ka imah Neng Yeni nepi ka foto nu panungtung salakina rek balik. Danget eta perasaan Neng Ririn bener-bener ancurna. Jajantungna ratug tutunggulan, renghapna naik turun, amarahna teu bisa dikadalikeun deui. "Kurang ajar. Tetela sia gesiana Dirga," gerendengna Neng Ririn dibarung ku cimata anu murubut teu kaampeu. Dina pada eta Neng Ririn tuluy nyamperkeun salakina anu keur disalin baju di kamar. Kalayan teu antap parah deui, hao Neng Ririn nyentak bari ngalungkeun sabaraha lembar foto kana beungeut salakina. "Dirga, barukanan kitu kalakuan maneh teh. Ari sugan heueuh jalma bener. Tetela geuning, aslina mah buaya darat. Tenjo tah kumata sorangan dina foto ieu. Aing teh sudi abrig-abrigan deuleu mun kudu didua. Leuwih hade serahkeun we aing keneh. Gancang anterkeun aing ka inu bapa aing sia." Kitu cek Neng Ririn galak naker bari nunjuk rorek kana beungeut Jang Dirga. Meunang sawatara waktu Jang Dirga ukur colohok bengong siga kasima. Waktu nenjo gambar dirina keur paduduaan dina foto jeung Neng Yeyen. Dina waktu eta manehna bener-bener teu bisa mungkir. Kusabab buktina jelas pisan. Pikirana nyoba nanya, nah saha jalmana anu moto ka dirina. Dina hatena teu nyangka kahadeana ka Neng Yeni dimangpaatkeun ku jalma anu iri dengki hasud ka dirina. Nepi ka ngabalukarkeun fitnah anu ngancurkeun kahirupana jeung rumah tanggana. Rarasaanana harita alam dunia karasana ku Jang Dirga saperti runtuh runtag
sarta nindihan tur ngancurkeun rumah tanggana anu diwangun salila ieu. Bari jeung gugu Jang Dirga pok cumarita. Neng, kupikeun heula Neng. Akang rek nyarios anu salaresna, kupingkeun heula. Teu kudu Dirga. Sabab buktina geus jelas. Aing terek percaya kan omongan buhaya sia. Cek Neng Ririn, bari teu tatapasine deui gaplok teh nyabok pipi salakina satakerna. Astagfirullahalazim. Sing tenang atuh Neng. Akang rek ngomong heula. Lamun perlu, hayu urang tanyakeun ka sieunina ayeuna supaya jelas jeung teu jadi fitnah. Memang bener akang datang ka imah sieni, tapi akang teu boga niat sejen atawa ngadon ngalakukeun hal anu teu bener teu. Temal Jang Dirga bari nahan peureusna tapak dampaleungeun pamajikanana nu ngagaleng dina pipi. Alah, emangna aing rek beunang di bobodo. Teu sudi teuing kudu nepungan jalma kitu. Paingan atuh, kamari asa beda bau minyak senggitna oge. Si horeng tas gulung meureunannya jeung si bondon ieu ni. Ieu Dirga. Timiti poe ieu aing rek indit, rek balik kanu jadi kolot aing. Seug bisi sia rek sosonoan jeung sia ni supaya puas mas jor. Kitu harita ngamukna Neng Ririn bari jeung kasargari hal ngomongna tanpa mereka sepetan heula ka Jang Dirga pikeun ngabela diri. Lantaran dina hate Neng Ririn geus yakin 100% yen salakina serong. Rin, nah bener rek tega ninggalkeun akang. Sumpah demi Alek, akang mah teu serong Neng. Cek Jang Dirga bari cari nakdak saking kuembungeun rumah tanggana runtag. Sedangkan harita Neng Ririn tuluy ngajengkat teu malire deui ka salakina. Manehna laju indit ngaleos ngabeng-beos tanpa ngareret deui. Gidig indit kaluar tuluy naik taksi ninggalkeun Jang Dirga. Bari teu mawa pakaian selembar-lembar acan ditinggalkeun kabeh dina kayan hate ancur lebur. Sainditna Neng Ririn harita Jang Dirga nyuuh dina kasur bari sasambat kanu jadi indung bapana anu sabaraha bulan ka tukang milih balik ka lemburna Ciamis. Hatena sedih lain memeusan, hirupna karasa cuang cieung eueuh batur. Padahal kapan karek oge tadi dirina babarengan jeung nu jadi pamajikanna bari nakayaan suka bunga dumeh rek boga buah hate. Tapi tetela jalan carita nasibna dumadakan robah 180 derajat ngan ukur ku sakedet netra lir ibarat anu dicuralitkeun ku lini. Aya meureun kana satengah jamna Jang Dirga ceurik belilihan jeung cerikeun nasib kadar diri. Saterusna sanggeus rada leler manehna tuluy diuk dina sisi ranjang. Pikiranna ngalayang nginget-nginget kana kejadian waktu poe kamari nalika dirina indit ka imahna Neng Yeni. Berarti salila aing indit ka imah si Yeni aya nu nguntit jeung salawasna aya nu nalingakeun gurak-gerik aing. Nah saha jalmana atunya moal kitu pahendra mah. Tapi kudu dibuktikeun heula. Hayang nyaho aing rek ngilikan CCTV kantor nu ngucur ka jalan susuganan anu bisa dijadikeun bahan panalungtikan pikeun aing. Tapi duh aing malang ka si Ririn bisi kumaha onam di jalan. Leuwih hade ayeuna mah aing rek ngilikan heula ka imah kolotna nyusul ka ditu. Kitu gerentesna Jang Dirga. Harita bari tuluy ngoloyor ka garasi mobilna. Maksudna mah rek terus nyusul pamajikanana sarta rek sakalian ngajelaskeun duduk perkarana ka indung bapana Neng Ririn. Tanpa loba mikir panjang deui, najan hate tagiwur ku sagala rupa perasaan. Harita Jang Dirga laju ngebut dina mobilna ngajugjug ke arah Jakarta. Tujuanana rek nuju ka imahna Pahendra Wijaksana.
Teu kacaturkeun kumaha lila di jalana. Nalika Jang Dirga nepi ka hiji imah gedong sigrong agreng nu aya di kawasan Pondok Indah. Tetela nasibna masih keneh goreng kusabab Pak Herman jeung Bu Astri malah nyarekan menilak-lak dasar ka Jang Dirga. Rek naon maneh dadang ka dieu Dirga? Rek ngadon nyeri deui anak saya. Ulah rek coba-coba nyieun masalah jeung kami lamun bungsang saraya Dirga. Cek Pak Herman bari tulak cangkeng panona mencerong galak ka Jang Dirga. Sanes kitu Pak. Abdi mah kadiso teh sejabade ngajelaskeun persoalanana supados teu lepat sangki Pak. Tembal Jang Dirga bari rurat reret nempuan Neng Ririn ngana jakal anu diilikanana teu kaluar ti kamar. Teu perlu penjelasan naon Dirga. Leuwih hade ilahi geura indit ti dieu. Keun Neng Ririn marek dibawa ka luar negeri ku kami supaya pikiranna tenangeun deuleu sia. Ari saya nama teu kedah kitu Pak. Kumargi ieu persoalan rumah tangga abdi. Abdi gaduh hak kangge ngalereskeun masalahna Pak. Alah, udah sok ngomong gitu hareupeun kami ya. Gancang mending geura indit sampai dilaporkeun kanu berwenang ku kami sia Dirga. Najan bari jeung hate peurih nya kapaksa Jang Dirga indit ti imahna Pak Herman. Manehna teu nyangka yen mitohana bakal ngomong kitu jeung ngusir secara kasar ka dirina. Para wargi sadayana gancangna carita saminggu geus kalarung ti saprak kajadian papisahna Jang Dirga jeung Neng Ririn. Kayan usaha Jang Dirga harita beuki tambah parna. Komo sanggeus Pak Herman milu campur. Pausahaan Jang Dirga bisa disebutkeun tutup alatan loba barang kosong kusabab distribusina dicegat ku Pak Herman. Nu balukarna langganan jeung kongsi usahana pada kabur. Dina danget eta Jang Dirga bener-bener susah nepi ka pembantuna oge pikeun samantara mah dititah balik heula. Kanyataan eta tangtuna pikeun Jang Dirga mangrupakeun hiji musibah susulan salian ti runtuhna wangunan rumah tanggana usahana oge ngilu ancur. Caturkeun dina hiji poe nalika Jang Dirga keur ngalamun di teras tukang. Nah hatena galecok. Ya Allah. Kudu kumaha ari geus kieu. Usaha bangkrut. Pamajikan mangkat. Mangkaning deui keur kakandungan anak aing. Rin. Nah betega ka akang nepi kaninggalkeun. Teu lila sabot keur ngalamun kitu kadenge sora bel dihareup disada tarik pisan. Ting nong. Maka tetalangke deui jung Jang Dirga nangtung. Laju ngoloyor ka hareup tuluy ngilikan ka hareup. Sanggeus nepi kana teras tetela anu macet bel teh nyaeta Neng Yeni. Yeni, najeng saha ka dieu? Tanya Jang Dirga semu baeud sabab ngarasa keheul dumeh Neng Yeni nyamperkeun ka imahna. Manehna kasieun kajadian saminggu ka tukang. Waktu aya kiriman foto ka ulang deui. Abdi nyalira ka dieu Kang. Hapunten abdi ngaganggunya. Walau Neng Yeni semu tungkul. Teu naon yen. Da akangna oge teu keur nanaon. Hayu atuh gancang ka jero da teu asa saha deui. Hayu. Kitu cek Jang Dirga semu rusuh bari narik leungeun Neng Yeni. Emangna nuju ka marana kitu Kang? Ari bojo akang ka mana? Tanya Neng Yeni heran. Ditanya kitu Jang Dirga mubuh narik napas jero pisan. Yap, engke di jero dicaritakeunana. Ayo gancang ka jero, bisi aya nu nalingakeun. Akhirna najan bari jeung heran, dumeh tarati biasana Jang Dirga kitu. Neng Yeni gancang asup ka jero imah. Kang,
Kunaon di telepon teu diangkat-angkat wae. Abdi kalah dedepeun. Aya naon salaresna Kang? Cek Neng Yeni sanggeusna diukna kursi nu aya di ruangan tamu. Sabenerna akang teh ieu keur parusing yen. Alatan pamajikan Indit gara-gara foto ieu tah. Temal Jang Dirga bari mikeun 4 lambar foto anu saminggu ka tukang dikirim lewat tukang pos. Pikeun Neng Yeni sapada harita kacida ngagebegna waktu nenjo gambar dirina aya dina foto keur paduduaan jeung Jang Dirga. Paromana nunjukkeun rasa salah dumeges ngajadikeun rumah tangga Jang Dirga paburanta. Hapunten abdi Kang, ieu sadaya gara-gara abdi. Cek Neng Yeni bari ceurik alatan ngarasa karunyaeun jeung alatan boga rasa salah ka Jang Dirga. Abdi janji, abdi bade ngajelaskeun sagalana ka Neng Ririn supaya teu jadi salah paham antara akang jeung Neng Ririn. Sambung Neng Yeni. Geus percuma yen. Sabab Neng Ririn geus dibawa ka luar negeri ku kolotna cenah. Padahal manehna teh keur kakandungan karek oge sabulan jalan. Ngadengi kitu, hate Neng Yeni beuki tambah ngarakacak. Dirina milu ngarasakeun kumaha ancurna perasaan Jang Dirga. Kang, abdi yakin sadaya kajantenan ieu pasti aya dalangna. Abdi janji maneh ngabantos akang dugi ka masalah ieu rengse. Nah kumaha carana kitu yen? Abdi bade ninggalan rekaman CCTV di pakarangan bumi. Kulantaran abdi yakin ieu jalma motona ti caket mobil akang waktu aya di parkiran. Sareng ti caket panto asup ka perumahan. Saenggeus ngadenge omongan kitu ti Neng Yeni, Jang Dirga jadi ingetin karena CCTV nu dipasang di buruan kantorna. Nya yen, akang oge jadi inget karena CCTV di kantor akang. Ari kitu mah hayu urang talungtik. Susuganan aya titik terang di dinya kangge panalungtikan. Cek Jang Dirga. Satuluy nama dina poe eta Jang Dirga laju arindit ti imahna dibarengan ku Neng Yeni ngajugjug ka kantor heula. Sanepina ka kantor, Jang Dirga gura-giru mariksa layar monitor serta muter rekaman CCTV saminggu ka tukang nalika poean Indit ka imah Neng Yeni. Sanggeus mariksa sacara taliti, anabreh teh didinya katempo dipentaseun kantorna aya mobil sedan warna biru nuturkeun kana laju mobil manehna. Yen sigana mobil ieu anu ngupuntit ka akang nepi ka Cibinong teh. Tapi hanjakal plat nomorna diganti ku abjad kabeh. Cek Jang Dirga dibarung ku rasa handeuh. Samantara Neng Yeni nu aya di sagigireunana tuluy nembalan. Moal salah Kang, pasti ieu mobilna. Lamun kitu, ayeuna kantun mariksa CCTV di bumi abdi Kang. Nya yen, wayahna pamariksakeunnya akang minta tulung. Wayahna akang moal bisa marangan Yeni mulang ka Cibinong. Teu sawis-wios Kang, da abdi oge ngartos. Sing tenang we heula. Ayeuna mah akangna supados teu kabur teuing. Keun wae da abdi oge ngiring tanggal walor Kang. Walau Neng Yeni ngarumasakeun diri serta surti kana kayaan Jang Dirga. Pikeun Jang Dirga ari nenjo kitu mah manehna teu tegaeun oge. Hate leutikna ngarasa karunyaeun ka Neng Yeni. Makana harita samemeh Neng Yeni balik, Jang Dirga mesan heula taksi supaya Neng Yeni balikna leuwih gancang tur aman dianterkeun ku taksi nepi ka Cibinong. Yen wihna naik taksi we nya supaya akang teu melang teuing di jalana. Ke daguan sakedeung akang rek mesan heula taksina. Mohon mangga Kang, hatur nuhun. Walau Neng Yeni. Saterusna tepung silila mobil taksi pesanan Jang Dirga, mobil taksi warna biru datang ngajemput. Mangga Kang, abdi uwi heula. Nyajig sing salamet di jalana. Omat,
mun geus dugi ka bumi bejaan akang meh teu deudeupeun. Neng Yeni manggut sarta imut manehna ngarasa kagugu ku sikap Jang Dirga nu sakitu perhatianna ka dirina najan geus disusahkeun ku dirina gara-gara nitah datang ka imahna. Dangat harita mobil taksi tuluy maju mawa Neng Yeni ninggalkeun Jang Dirga sorangan di kantorna. Di sapapanjang jalan Neng Yeni diuk dina jok tukang uteukna teu oleh mikir ngeunaan kumaha carana sangkan bisa nulungan Jang Dirga sarta Neng Ririn supaya bisa rujuk deui. Kang Dirga, abdi rek ngabuktikeun yen abdi bener-bener cinta ka akang. Makana najan kudu ngorbankeun nyawa, abdi ikhlas. Asal akang jeung bojo akang bisa ngahiji deui. Aing asa curiga. Ieu pagawean teh pagawean si Gunawan. Hayang nyaho rek dipariksa heula engke masih CCTV-na. Kitu galecokna hate Neng Yeni harita. Dur asar Neng Yeni karek nepi ka imahna. Datang-datang oge manehna langsung asup ka kamarna pikeun mariksa komputer sarta ngilikan rekaman CCTV. Satuluyna sanggeus aya kana 15 menitna dina layar monitor katenjo saurang lalaki baramaen asup kaburuan imahna. Eta lalaki kaluarna hol ti parapatan saterusna nyalingker kana tukangan mobilna Jang Dirga. Sigana ti tukangan mobil Kang Dirga manehna moto aing. Saha kira-kira nanya makhluk ieu teh? Gerendeng Neng Yeni. Nalika gambarna digadekeun, tarang Neng Yeni rada kerung bari nyidik-nyidik beungeut si lalaki baramaen sabab katutupan ku topi laken. Ai. Nasahanya? Tapi jelas ieu lain si Gunawan. Soalna ieu mah beda tina dedegan jeung lempangna oge. Aduh, kumaha carana atunya? Kitu ceuk Neng Yeni. Manehna ngarasa bingung. Dina waktu nu sarua poe harita Jang Dirga masih aya keneh di kantorna najan waktu geus mimiti peuting. Ceuk pikirna rek naon urusuhan balik ka imah oge da di imahna oge eueuh sasaha ieu. Peuting beuki maju nalika Jang Dirga masih keneh ngabulak-balik rekaman CCTV. Data pangiriman amplop jeung sakabeh kajadian sabaraha poe ka tukang dipaluruh deui. Dirina ngaharepkeun aya hiji hal anu bisa ngabuka jalan pikeun ngabongkar sah sabenerna anu moto dirina di imahna Neng Yeni. Sabot keur kitu teleponna ngadadak disada. Nalika diangkat tetelan Neng Yeni anu ngahubungi. Kang, hapunten abdi ngaganggu. Teu naon yen. Da akangna oge masih di kantor ieu teh. Hoream ongkoh rek balik teh. Kemal Jang Dirga. Sedengkeun pikeun Neng Yeni manehna jadi ngarasana langsa. Dumeh geus peuting kitu Jang Dirga masih keneh can balik ka imahna. Wihna ka dieu atuh Kang, supados aya rencang. Eba teu aya nu masak pan di dinya mah Kang. Ka dieu we yeuh. Cek Neng Yeni dina telepon. Keun wae ayen. Gampang hayang dahar make ka warung. Kumaha yen aya teu rekaman CCTV di dinya anu bisa dipake pituduh? Aya ari rekamanna mah Kang. Mung teu kaciri palebah raraina. Kumargi katutupan ku topi laken. Tapi Kang, kumaha lamun diparios deui CCTV nu di bumi akang. Tinggal plat nomor motor si tukang pos. Ke taroskeun ka kantor posna. Nalaras enteuna aya patugas eta. Abdi rada curiga bilih eta jalmi nyamur Kang. Bener oge yen. Keun ku akang isuk ditanyakeun ka kantor pos. Suganan aya bong bolongan nuhun ya yen. Mohon sami-sami Kang. Pungkas Neng Yeni bari nutup teleponna. Sedangkeun Jang Dirga tuluy balik bari rek sakalian mariksa deui rekaman CCTV di imahna. Gancangna carita
Poe isukna sanggeus mariksa plat nomor motor si tukang pos. Dina rekaman CCTV sarta mawa bukti rekaman dina flash disk. Maka danget eta keneh Jang Dirga laju indit ka kantor pos. Sanapina ka kantor pos, didinya Jang Dirga tuluy itu manya ka salah saurang pagawe nu aya di kantor pos. Punten Pak, bade ngiringan tumaros. Oh, mangga Jang, mangga. Bade naroskeun naon Jang? Atanapi aya kintuneun anu teu acan dugi atawa kumaha Jang? Sanes Pak, abdi mamung bade naroskeun plat nomor motor ieu. Nah leres, ieu motor teh kagungan kantor pos. Cek Jang Dirga bari mikeun kertas salembar anu eusina plat nomor motor. Tapi acan oge patugas pos narima eta kertas. Nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng see wadia balad ATE ofisial keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu permios.